cing bangdamelkeun riset tunjukkeun ka kuring daerah mana anu terus-terusan ditambang tapi rakyatnya subur makmur. Cing tunjukkeun ka kuring di daerah mana nu taneuhna ditambang terus-terusan, gunungna ditugaran, rakyatna gemah ripah repeh rapi, tentrem ayem teu aya. Mantake carita kampung adat, carita baduy, carita urang-urang kanekes nyengsirikeun pan ka urang. Menteri nyarita di Kanekes, nanti kami akan bangun di sini puskesmas agar rakyat di sini sehat. Kami akan bangun di sini pusat pertumbuhan ekonomi agar rakyatnya makmur. Kami akan bangun sekolah di sini agar anak-anaknya pinter. Cek puun teh kieu tong ngurus kula ku puskesmas, urus we rakyat dia nu 40 tahun geus saletruk. Urut we rakyat dia anu ngape rumah sakit pinuh kudu berobat. Rakyat kula mata raga ring umurna ge 100 tahun teu kudu make puskesmas, teu kudu make dokter, make rasa we jeung dahareun nu halal. Urang bangun pusat ekonomi, tong bangun pusat ekonomi di tempat kula, urus we rakyat dia. Tuh tanah batas kula digaralian wae ku rakyat dia. Tuh geuningan kebon kula digaralian wae, batas-batasna disasak wae. Berarti rakyat dia teh salangsara geura benerkeun ekonomina. Urang wangun masyarakat nu cerdas, nu pinter, anu paripurna, urus wae rakyat ieu. Rakyat kula mah sanajan teu sarakola ge ngarti kana diri, teu pernah maling duit kolotna, teu ngalawan ka kolotna, hirupna gemah ripah repeh rapi. Naon sababna? Pendidikan rakyat kura ku rasa jeung cinta, lain ku sistem jeung ajaran bangsa dunia.